Tigri harjati lu teh eta anak Duduluran
kaning kahirupan rumingka di pawenangan rumingka di pawenangan sadaya karasa pangeran wayang usiku dalam jalma biru ku karasa wayang tengandung silau ke silokana hirup jami Aya Pak Haji Urang eling jelek ditantang tumoh kamarinaan laku sa maka aturan sakala redeng ukeran Allah Neng Yani BNI wayang hirup kudalang dunungan jami hirup gugus tina Kami hirup kami hirup Allah Pak Haji Cahyo Pajuhar Supang lalakon di pawanangan mangrupa hiji gambaran sifatna waktu lampah nunggu tamak saya budi kasa sama karena papas teh narima tangis jalmi padida beragama Allah Paku Odi mi bandang hiji gambar simbol silih jeung sasmita mangga nyangkakeun urang Ciamis sindir tekad kerelingan sangkan kajong-jongan Pak Ali Polada sangkan ulah kajong-jongan kemana cenah
pirang-pirang godaan setan nu dilaknat kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marsapada anu dipipindingan ku silib sindir di halangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur margi ila lampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka kacarios di jonggring salaka sawarga maniloka di hiji wewengkon anu kasebat wewengkon sidik udel-udel anu jadi sesepuh di wewengkon Kajabiti duta sawarga maniloka kekasihipun Kaneka putra ieu Resi Guarsi Resi Narada wireh Resi Narada kapeto ku hiang otipati jagatna tapikeun ngahaturanan linggih ieu Batara Brahma sareng hiji murang kalih hiji nonoman teu aya sanes kakasihna Raden Wisanggeni anu tikawit lahir tuk dugi ka parantos nonoman ieu teh nampi didikan rohanina didikan jasmanina oge katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaanna teh ku Batara Brahma ti Duksina geni nyaeta ieu kakasih Wisanggeni teh salah sawios putrana Arjuna panengahing Pandawa di salah sawios widadari anu diange ganjaran atanapi hadiah ka Arjuna dina mangsa pemberontakan di sawarga anu ayeuna ieu murang kalih teh maksad diturunkeun ka alam marcapada pikeun nepangan ramana panengah Pandawa Arjuna sok sanaos ibuna nyaeta Dewi Tunjung Wiru teu tega dikantunkeun ku putra wireh bade kaluar ti sawarga ngajugjug ka marcapada nepangan Pandawa nyata panengah Pandawa Arjuna panengah Pandawa iya saurnira anak panjang iya senengi sabda
Lenganna panjang sin mengihi sabda wala bakti dening asih ya teh kang ngasih ora katara layang kang kiri kawis tinuncap perlambangan ya perlambangan wala salin sumabda salin sumabda Jonggring salaka sawarga Maniloka di wewengkon Sidi Kudel-udel kasepuhan duta sawarga Resi Narada ngahaturanan lingi Batara Brahma kawuh ieu Raden Wisanggeni putra penengah Pandawa Arjuna Sami tungkul hamari keludat mah nerimang sabda ajrih ningali pamor sang resi. Watek wantos Resi Narada dudu wong samanea. Salah sawios dewa anu parantos tutas tina didikan rohani lan jasmani. Ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun. Lakadala. Bagja cu anak king anak gua Brahma oge incu kula Wisanggeni yap kaharep tiupna kasih kaula wa nampi rebunuhun laksa ketika bingahan karo pihak pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semua sungkem kunyuk panjenengan Ramawa nuhun kasih pujastuti hidup ditampi kudua leungeunkeun sajeng katuhuk simpen pulungi ati pun dihing mastaka matur nuwun kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikresal naon ieu teh Purwa putra nampi pangangkir oge ieu pun incu. Heula. Ka dieu incu. Kaharep kasep. Ya. Wayah dalem Wisanggeni nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun semahong arsana maya. Semah wayah dalem aya dampa sampean pangresa eyang. Bagja nuhun bager nuhun
kali nantieta ya pikir naon yang tansah diajeng-ajeng tegeni aya naon kieu bagus Aisyah perkara-perkara nyata wa bagja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir uang kadua nati eta sakaligus salah kuduta sawarga bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka hidup anu dina ngajalankeun kawajiban kadewaanana teh henteu gijing sila bengkok sinemah ngadeksa cekna nila saplasna teu aya kuciwana atuh ku kituna wajar lamun ieu prestasi-prestasi hidup dina ngajalankeun kadewaan anu tina luar biasa pagawean hidup teh sasat nyugemakeun ka hamba rakyat nagara kuhal sakitu wajar lamun wa ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna malahan cing bisa dipika contoh ku jalma-jalma anu sapaneurieun hidup sabab geuning jadi pamimpin teh teu gampang goreng ku gorengna hade ku hadena bakal jadi omong balarea anu mawi cing ati-ati kaset ti ayeuna ka hareup nu na letah kudu disatukangeun akal jeung elingan taliti jeung ati-ati garan-garan ai pamimpin teh landung kandungan lair Aisyah malah kan mipit amit ngala menta nete taraje ninca kamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan ulah getas harupateun jeung sajabana gerak cerak deleg anu tilu diantara na tekad ucap jeung lampah kade cing ati-ati bagur anak diestokeun ha tah sajabana ti kitu Uwa purwa di haturanan linggih teh da uwa oge kapeto kutuang rama nyaeta ti karaton himawat karaton kasucian nyaeta ti hiang otipati jagat nata di mana nyaeta ieu teh aya kajadian meureun karasa ku hidup kawah candra di muka anu sakitu ngagolak luar tina biasana nimulkeun hawa panas hareudang jeung bayeung-yang nimulkeun pangaribawa anu goreng ka ieu sawarga anak ditinggal dina kaca trenggana si horeng si mana horeng ieu teh nyaeta aya anak manusia anu aya di sawarga taya teh saeutik gedena ieu budak kapuguh turunan manusia sanajan anak widadari tetep kudu ngaliwatan heula di istrenan jadi ulah lila aya di sawarga lain hartina ngusir tapi ieu budak teh lamun bener-bener hayang betah di sawarga hayang balik deui ka dieu wayahna kudu nyorang heula ka dunya bakal aman di ieu sawarga ieu budak cicing engkena lamun ieu budak geus aya panghampura ti bapakna da puguh indung mah aya di dieu nyaeta kantun weh aya panghampura ti nu jadi bapakna
ngan wayahna kasep engke di mana hidup dek balik di kasawarga teh ai jalan ka dieu mah bakal rumit hese capek susah payah pahit getir lara balangsa kudu kasorang cinekna tidunya dek kasawarga teh kudu ngaliwatan perih heula ka karak bakal aya peurah wayahna bager tah kitu geuning lain hartina ngusir kasep malihan parantos jadi cita-cita wayah dalem yang naon wireh putra teh hoyong terang anu jadi bapa tageuning atuh pucuk dicinta ulam tiba lamun kitu masarana mogok mangih gorowong aja jalan komo mentas keur mah budak hayang katurug-turug da pelaturan di sawarga sabab penduduk sawarga teh diantarana Sang Hyang Dewa Batara sedengkeun hidup can menang gelar naon-naon lamun di dunya mah meureunnan bakal di demo lamun hiji pamimpin ijazahna ijazah palsu kade nya dawuh kaula nuhun jadi ulah nyieun pasualan wayahna kasep wayahna su lain hartina ngusir tetep hidup teh lamun hayang bener-bener jadi penduduk sawarga teh kudu ngaliwatan heula di dunya eta ilmu teh kudu diamalkeunna di dunya ai bener bager dilampahkeun di dieu moal aya nilai moal aya ajen tageuning heuh kitu bisa aya nilai keur anjeun aya nilai tambah teh lamun kuat ku cocoba ku gogoda ku ujian sabab bongan hidup teh turunan manusia ai manusia teh nu dimuliakeun ai ngaran-ngaran barang anu mulia boh dijual boh dibeli tetep kudu diuji heula contona emas nya dawuh kaula nun diestokeun ya wayahna ngan syaratna ulah ara ulah subaha dina nyeng hareupan rupa-rupa kapeurih di alam dunya naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ngan ulah ngariripuh maneh engke teh ulah ngalilir maneh cinekna mah hidup teh ulah jadi hayang pagawe tetap tapi kudu tetap digawe bakal mulus rahayu gembleng salamet lamun hidup tetep digawe oh nya timalan tah kitu kasep tuh perhatoskeun da moal aya nilai di dieu mah cu ngajalankeun kahadean teh di sawarga mah bisa soteh hidup bakal aya peunteun lamun hidup aya di alam marcapada di alam dunya anu pinuh ku romantika kahirupan diestokeun kaula nu nya leres wayahna tak kitu Indra da parantos bebeja ka indungna mah malahan indungna mah hampir ngelepok ditinggalkeun budak pasti daka anak nu matak dinas ku pangeran oge Allah moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura indung jeung bapa naon sababna sabab cing inget kasep indung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung teu pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajeun anak rungsing indung tara ieu pusing sanajan mineng ngising kana samping paribasana leres kaula nu komokeun direuneuhkeun mah geus 8 bulan indung nang karak eungap sare teh nyagegir nyeri nang kuban teu bisa pisan ditembak deui ku ngajuru-juruna maot nepi ka guyang getih dendam indung kana dan teu malah nu aya mah welas jeung asih
malah nepi ka disakolakeun ti mimiti taman kanak-kanak ka SD, SMP, SMA, nepi ka universitas paribasana, nepi ka boga gelar, nepi ka boga gawe, nagih indung ka anak atawa balitungan. Indung bapa henteu nungtut jasa nu matak moal ngahampura eta pangeran ka anjeun upama tanpa ridho hampura indung jeung bapa wayahna gerak menta dihampura heula sujud ka bapa hidup da ka indung mah geus nya timbalan kaulan kade sing hati-hati di dunya bakal datang pangbibita di dunya bakal datang panyingsieunnan tong borok maka jeung campur jeung batur dina diri sorangan anjeun oge bakal aya nu haharewosan nyaeta ti golongan jin dina hate anjeun kade sing hati-hati sing bisa misahkeun jeung milih ari di dunya manusia salilana bakal panggih jeung rugi nu kumaha nu moal rugi angin jalma iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan dibarengan ku sobar tanu kitu nu rugi teh leres kau heuh ngabejaan sot teh dumeh da eyang mah lila di dunya mah heula kungsi tapak di laut di ambang samudra di malam memeh kieu teh lu teu gampang kasep teu istilahna teh banyak makan garam nya di malam ka kitu geuning su heuda yang oge sarua we atuh saha nu teu melang ditinggalkeun ku incu da puguhan nu nepi ka memeuti leuletik nganya kitu lamun hayang ngahiji deui teh mah di dieu wayahna we kasep kudu kadunya heula kudu nyorang heula ripuh ulah hayang ujug-ujug senang kasep timbalan wayahna cu tong boro urang tingali hayam ke di dunya tingali keur leutik keneh mah eta ku hayam teh dikeukepan jangjangna teh nepi ka ngarimunan anak-anakna geus gede eta anak teh lamun teh mah babarengan wae da dipacok diusir eta teh ilmiah kasep tong borong make jeung hayam ngusir anakna hartina disapi yeuh manusia ge baheula kapan eyang Adam nepi ka disingkahkeun ti sawarga ka dunya nyaeta bongana ngalangar hiji pelaturan teh taku kituna jeung tibatan ke kasep diusir mending ayeuna ini sorangan kahartos pisan eyang henteu moal bade nyeri hate kalayan da puguh kedah kitu kuduna bener tak kitu kasih wayahna pengalaman kasih pengalaman nya kade engke di dunya teh bakal aya jelema anu rupa-rupa nu make kedok ngange kedok bakal make kedok agama make kedok agama make taun make bismillah segala maca Qur'an tamat bari padahal ka itu da tukang tipu nah seueur kitu loba eta rek ngaganakeun duit puguh duit mah aya ge di bank rek ngaganakeun duit make jeung ngadoa Fatihah segala dipake temahna ka itu pake nipu eta teh dipake kedok agama teh loba nu matak pentang ku hidup ku senjata cakra ai cakra barang namanya tadi kresna ai eusi namah dina hate urang kudu seukeut di sakabeh penjuru di masing-masing jalmi seukeut paningali seukeut pangdenge seukeut pangrasa jeung sajabana dawu los lain ngusir eyang Indra jajabkeun ka itu kalawang selamat tangkep nyaeta cenah turun kamar sapada cenah nyaho di rupa bapa nyaeta Arjuna teh timbalan dia
rampung tau tutas pengandika beral lu mampah jeung lumaku nyigra ini dahane pun insu tiasa ngahiji dewe sareng urang ke kapayuna amin ayo cu Raya lumunur mimitin raya ngerana kondor saking pangkonan wayah mudah-mudahan we bisa ngahiji deui jeung urang sawarga budak tanya. Subuhun budak-budak. Oh. Tadina ge turunan di sawarga. Ngan danya kitu, cu. Kumaha ulah? Sabab ieu teh kena ku pelaturan. Subuhun. Da manehna can aya jabatan naon-naon aya di dieu. Kedudukannya. Hartina can aya jasa. Numata kudu aya jasa heula pinuh ku pangalaman di alam marcapada. Kedah nuna do. Nuna jasa. Oh. Di marcapada. Da puguh eta anu ngagemlengna di dunya atuh cu. Sumu ujianana di dinya. Ujianana di dinya. Ngan da puguh dunya. Syarat anu mutlak hirup di alam dunya teh nyaeta ulah ubud dunya. Hirupna teh kudu sigar tengah. Oh kitu. Lain ulah dudunya. Sumuhun. Ai dunya mah pek gerateangan sing saperti urang hirup dek ribuan tahun. Muhun. Ngan sing inget yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana hartina urang teh kudu mikiran soal akhirat jadi kudu saimbang antara dunya jeung akhirat nya kanja Kedah pala nu panginten sepuh. oh da jelema mah beda jeung sato kanja Awake benten kurang. ai sato masa samat pae Sumuhun. tapi ai manusia mah bakal aya balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Oh kitu. Tingali dina rukun iman kapan urang teh kudu percaya kana papasten hade jeung goreng percaya kana poe akhir nya kan. Sumuhun.